Layung berem di langit wetan, napak mega nyawang zaman baheula. Di basisir belah kaler, Banten ngadeg megah tur ka sohor. Syekh Syaif Hidayatullah nu mawa berkah, Maulana Hasanuddin ngawangun sajarah. Banten lama puseur peradaban, cahaya Islamnya ngan Nusantara. Di keraton Surosoan nepi ka karangan tu, kapal dagang sumping ti jauhna. Napak tilas tapak luluhur urang, sumanget juang teu weleh ngalang layong. Sultan Ageng Tirtayasa nu kasohor wani nolak Vose Nusaraka, ngajaga lemah caitina penjajahan, ngangkat darajat rahayat sangkan waluya. Masjid Agung Banten saksi bisu, bukti karumah wali jeung para ulama. Sumbange